dayut aslina tiritu ieu mah duni maksud teh dayut jelema loba dahar teu meunang aya dadahareun langsung di dahar dicaplok bae isuk-isuk langsung kopi jeung gitu buras beres aya deui gemblong di dahar deui kunyana aya deui gegeplak di dahar deui terus bae malah bakeur ngaji ge barang dahar bae naon bedana jeung orang koros eta jelema lamun aya jelema keur ngaji ngopi dahar eta teh bapana orang koros cek nu di luar sial ka aing atuh kadanan tapa cara Kangjeng Nabi Musa 40 tingkat menghadap ka Gusti Allah atuh urang mah tapa teh keur ngaji tapa atuh 2 jam doang ieu mah keur ngaji ge teu bisa tapa masyaallah komo di imahna geus nyaho jasa aing mah di imahna mah geus pokona bakso asup somai asup kolot asup naon deui ayo coba beuh budak naon deui kunya ayo geura sagala rupa diasup-asupkeun atuh naon bedana jeung ore koros eta mah lamun ore koros liwat nya ge ngadadahan dadah sama nih ye sarua jeung ore koros eri ore koros ge masyaallah datangkannya nama digergetan ku ucing emeng gregetan jasa emeng nyala nyumpaan goblok teh jelema sial teh jelema emang bener dahar ka tulang-tulangna di dahar cak meng goblok cak aing acan mantap koyana dahar sasakeun jak meng mah tuh menteu meng ge nyumpahan teh ku galedeng masyaallah lu tak cekolot bae lah badi imah sing ada lamun beurit pehan ngarusak tapi lamun cucurut ulah kolot baheula mah kos kitu cucurut ulah sia ulah sok pengen cucurut ulah sebab naon nya nama teu beukieun kana naon cucurut mah sugan nya nama beukieun ka beabah teh cucurut mah sugan cucurut beukieun ka kitu naon henteu nya nama ka daging teu beukieun cucurut mah beukina ngan sakadar ka tulang doang ketika urang dahar kemudian tulang dibalangkeun ka kolong eta teh cucurut ka dinya diseusepan ku cucurut cak cucurut teh ngadoa ya Allah ya Rabbi ieu nu boga imah anu geus mere kadaharan abdi Gusti tingkatkeun rezekina Gusti lantaran nyana dahar daging abdi kabagian tulang na Gusti paningkatkeun tadi doakeun ku cucurut doa aja lemah geus teu malah lanjur ja kiai kabeh korupsi malulu ya kiai proposal malulu tah cucurut tah hebat jasa mantap kolot baheula mah kula mah masih kadenge keneh ulah sok bebayan cucurut mah ngadoakeun urang mun beurit paehan sebab ngarusak beurit paehan emeng eta binatang nu suci lamun urang dahar urang teu betah kaluarkeun bae ujung-ujungna bere ngadoakeun sarua bae emang emeng kumaha gitu tas daharnya langsung neangan tempat anu sepi kieu bae nya nama tas dahar eta keur ngadoa siapa yang serikeun ka aing siapa teh nyaho yang serikeun bolon sia mere cara eta teh keur ngadoakeun deulekeun ge dina kitab coba dina hikmatna ge we ngadoa ya Allah ya aya doa nangan kula ge teu henteu apal sebab eta bahasa emeng mun dibahasa urangkeun gos gitu ya Allah ya Rabbi alhamdulillah abdi cicing di mana mati lo kabagian tapi abdi cicing di dieu kabagian sanajan huluna jeung tulangna abdi geus senang nu aya bae waktu keur di tatangga abdi mah tulangna ge dirempus bae punya mata ya kadang nu eta hayang ka cicingan ku meng emang babari hese urang neangan coba meng hayang betaheun di mah urang hese tapi hayang lamun urang geus dibetahan ku meng mamana ge datang bae ka imah urang malik kesel deui atuh euy meng mah kos kitu dipicen ku urang 5 kabeh datang 10 bang kamari geus dipiceunan imah anyar deui datang deui hese meng mah sebab naon di dinya lah aya makanannya na ngadoakeun 2 hiji meng nomor kedua cucurut eta mah kolot baheula lagi sing ada cucurut udah dipehan bari kula awas eta cucurut teh beurit pehan mun beurit ulah tapi beurit nying mah pehan bae
berit aya dua, jadi wal berit yang kosimu lekismen. Wa nyingingun wa gerihi. Hiji berit nyinging jeung wadua lain nying tanu nyinging mah paehan. Bener ieu mah berit nyinging mah paehan sebab eta mah ngarusak nya mah. Jadi nu ngarusak mah paehan tapi cucurut berit nyinging berit keneh, berit gede berit nyinging paehan. Ngan rupana kos cucurut. Berit nyinging mah leutik paehan tapi cucurut mah ulah. Cucurut mah ulah je cenah kieu kos kumaha eta cucurut kos kumaha berit atuh lain ka aing sia di ditu di imah mah kos kitu manya kudu ku aing dicontohan deui bae cucurut ya geus Nawawi tah mah Nawawi keur ngabahas masalah berbagai masalah di Masjidil Haram di Mesir kejadianna lain di Masjidil Haram di Mesir dina manakibna di Mesir. Lamun cerita ti awal kan panjang Syekh Nawawi tanara ka Mesir maksudna nak naon endek kitu naon gara-garana endek nyita kitab sebab percetakan kitab harita dua Beirut jeung Mesir sakalian deka Beirut Syekh Nawawi teh ngan ka Mesir heula eta geus kadenge ku kabehan bahwa Syekh Nawawi deka Mesir pohara aya bahsul masail ngebahas berbagai permasalahan para kiai-kiai lantaran dek aya kiai ti Mekah ngan aslina ti Banten. Masya Allah pohara jasa datanglah ke Mesir ternyata rame di Mesir teh ya kaget Syekh Nawawi disambut ku kabehan ngan ti jauh keneh cek Syekh Nawawi teh wah asana ieu kajian kuku mage ieu dek aya permasalahan bahsul masail jubah Syekh Nawawi dibuka dibikeun tah ka hadamna ieu pakai jubah aing ya pakai geus ngomong geus bae datang ke tempat atuh nu make jubah pajar kiai kan wow eta nu disambut mah Syekh Nawawi na di tukang bae tinggal hadamna bae pun jadi terus bae sia makanan ngomong jasa sia atunya nah pohara jasa Masya Allah tungtung nama hadam nu jadi kiai tentu diajeng-ajeng segala rupa Syekh Nawawi mah nyempot we kiai di tukangeunana seuring bae Syekh Nawawi teh dihormat segala naon jadi empot-empotan ngan Syekh Nawawi ya jadi kos dia tuh cek teh ieu saja bae lanan terus embung kanyahoan urang papan kuari lain kiai ge mengada-ada aing habeh pajar kiai kumaha udeng-udeng woi eleh roda Vespa mah jubah 2 lapis hareudang elos penting aing pajar kiai beh teladan Syekh Nawawi nu kiai asli embungeun disebut kiai bener bae bahtul masail kacaritakeun panjang ieu mah cepetna bae harita langsung kita ceramah Syekh Nawawi dipanggil nyana nyeleuk terus cak hadamna aing bisa naon atuh ieu tapi nya ka Syekh Nawawi kumaha terus ngan menta cai heula nyana ka Syekh Nawawi dijampean Masya Allah eta ngomong bahasa Arab masalah bisa kabeh waktu kabeh gede bae kabeh di Mesir ge pohara jasa Syekh Nawawi itu pohara Syekh Nawawi hebat geus padahal hadamna eta lain lalagaan pohara jasa barang kanyawan geus turun kabeh terus ka masjid darah riu kabeh aya nu nyaho Nawawi mah lain eta ieu watuh kabeh sasalaman ka Syekh Nawawi asli Ka asli tuh cek Syekh Nawawi teh sakitu ge hadamna geus hebat. Sakitu ge hadamna geus hebat padahal mah nang niup. Barang dicokot deui jubahna, gadekeun jubah teh geus kanyahoan ku ari mah dipake. Ilmu eueuhan. Cek cenah aing jadi bodoh deui ku ari. Jipan jadi kos kieu tuh. Bodoh deui. Nah, Syekh Nawawi ku ari geus kanyahoan ya sarieu bege kieu eta keur nyaritakeun masalah itu bubuahan nu halal mana nu haram mana
kan lamun Ki Holil mah waktu di Mekah nyaritakeun kepiting teh geus dibahas ku ulama halal apa haram. Rajungan mah halal, kepiting mah haram. Teh kan di masjid contoh kan di masjid haram kepiting, halal rajungan, ngan contohna kos kumaha eta mah Syekh Holil Bangkalan tah mah. Saudara-saudara mun bahasa orang ieu rajungan ya dicokot dikelek set nah ieu rajungan kabehan ge lain kaget rajunganan eta boga dikelek kok bijul ram lain masalah rajunganan tapi dikelek aya rajungan. Coba Holil ai kapiting kos kumaha belah katuh cenah kapiting mah di dieu cokot set ieu kapiting ditinggalkan tah ieu rajungan tah ieu kepiting juga keluar ke Holil nama. Jadi jang contoh doang eta kabeh ulama un bisa ngomong si Holil pun bisa nama cenah eta dikelek timbul rajungan timbul lamun Haji Pendi bisa ngaluarkeun rajungan jualannya nama tuh bisa bikin toko rajungan ujanana mantap berberian bisa nya nama boro-boro rajungan cacing teh jadinya nama tuh kan Aisyah Nawawi lain di Mesir toh keur cerita bubuahan boh dibahas kabeh bubuahan cek Syekh Nawawi bubuahan yang ada ini mah belum seberapa, ada bubuahan yang unik di Indonesia mah. Apa itu Nawawi? Cokot dikelek rambutan iki ya Allah ya Rabbi kabeh kaget tangkal rambutan dikelek naon deui cerita Nawawi anu unik nu aneh nu eueuh di urang di Mesir di dieu disokot dieu salak Bogor cabut dikelek kabeh ge malalotot bae kabeh kiai lain lawanan di mana Nawawi mah pohara tuh ya Allah ya Rabbi dikelek datang kaya salak segala rupa tuh kabeh ge tercengang kabeh geus ulah dilawan di mana Nawawi mah ulah dilawan atuh bubuahanna naon ge ieu mah bisa di awak sorangan malah aya nu unik hiji deui nu eueuh di mana iwal ti Pandeglang cenah daerah Kula naon eta Nawawi cokot ti dia di beuteung kadu iya ti rumingkang cenah ieu kadu pohara jasa eta Syekh Nawawi geus eta Syekh Nawawi pohara jasa pan Masya Allah kunaon eta bisa gitu nang riyadhah geus jadi ahli Allah manaon bege kun fayakun Allah dibikeun urang mah puasa henteu naon henteu atuh aya kikituana coba cek jana jahe geus tahajud coba dikelek dikeun cabutan ku sia kelek datang keluar bege moal getihan bisa bisa tawa lain kudu kos kitu teh kudu puasa lillahi